Kang cokot hiji belaya karunya penceramah geus daratang lita abud nih peringatan Isra Mi'raj jeron peringatan Maulid itu jerona ibadah toh. Saya tanya jawab rame-rame, peringatan Maulid ibadah apa ente? Ibadah apa lain? Panggil qori, panggil habaib, panggil ulama, kumpulkan ajengan. Ibadah apa ente? Bagus apa ente? Baca Qurannya berkah apa tidak? Sambutannya istimewa apa tidak? Semua kumpulnya dengan santri istimewa apa tidak? Maro al mu'minuna hasanatun bahwa indallahi hasanun. Bila mana ada segerintil umat mereka mengharamkan dan bid'ah, mereka bid'ahkan bid'ah jelek Maulid, maka mereka termasuk golongan TOLOL goblok. Kasih tepuk tangan karunya obat tulang. Lain tolol. Gelo. Mangkana dina kitab Talimut Talim aya al junun pununun nya jelema gelo eta loba usum ngaji santi teu ngaji berarti gelo. Iya. Ye, jujur toh anu mantak Indonesia banyak musibah karena 70% pengisi Indonesia mereka pada hakikatnya sengaja mereka undang musibah turun ke negeri tercinta Indonesia. Betul? 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 Tuh, saya tanya, iya di Indonesia ribuh apa ente? Ribuh apa ente? Macem-macem. Komo kadenge iya di provinsi Banten aya aliran Islam ubur-ubur. Hah? Iya. Ya, yang punya akidah bahwa Nabi itu awewe, iya ba ya? Ye. Nu kitu budak sia titah ngadaang kastrol tah. Ye. Apa ya? Iya kan aya dalil nakli, aya kaul ummah, aya dalil mantek, jelas betul apa betul? Dalil nakli dina surat Al-Ahzab tingali bu dalilna surat Al-Ahzab aya dina kitab Tadbirur Rawi dina kitab Sirah Nabawiyah. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya pada hakikatnya mereka yang aliran sesat berarti seolah-olah mengundang bencana musibah di negeri tercinta Indonesia ini. Betul? Benar apa benar? Jelas apa tidak? Aliran sesat ubur-ubur mengundang bencana di provinsi Banten, jelas apa tidak? Yo, kula keur masantren baheula keur belajar ngaji Samarkondi. Aya bade baru atul istilah. Kota Banten itu adalah kota Asmaul Husna. Betul? Betul? Jawab rame-rame. Kota Banten kota Asmaul Husna, betul apa tidak? Kalau kotanya Asmaul Husna Islami apa tidak? Islami apa tidak? Hebat apa tidak? Mantap apa tidak? Tapi kenapa di Banten loba musibah? Urang can lila dirundung musibah gempa bumi. Ya, di Banten bu, provinsi Banten aya gempa bumi eta getaranana saking kencengna kuat nepikeun karasa ka Bogor. Ulah keur mawa motor kuat nyekelang kena setang. Nyambung ora ke geus penjat. Ulah cengar-cengir sasarwiti bener ya. Saking kenceng-kencengnya. Iya Pak ya? Ya Allah. Itu manggana awas singkade nih. Di antarana jelma geus teu peduli nyeta kana syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti apa tidak? Jelma loba anu tersep kana syariat Rasul, bukti apa tidak? Lebih biadab lagi. Di Indonesia geus loba jelma anu tersep kana duriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Padahal Maulid ini Bu, Maulid ini Pak mengenang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul seorang ulama toh, maka ulama kalau ingin berkah contoh Rasulullah. Rasul seorang pejabat, wahai engkau pejabat, bila mana kalau kau ingin berkah maka kau contoh akhlak Rasulullah. Rasul pejabat toh,
Tapi Rasulullah waktu jadi pejabat yang diutamakan itu umat dan rakyat. Bener apa ente? Percaya apa ente? Sok besingan terpercaya, yuk buka tafsir Ummul Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditawaran pangkat jabatan. Kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Yang pada isi hakikat ayat, hai Muhammad, ajak Gusti Allah, jikalau kau ingin kekayaan, gunung Uhud akan aku jadikan berlian untukmu wahai kaum Muhammad. Jikalau kau ingin pangkat jabatan yang paling tinggi akan kuberikan kepada engkau wahai Muhammad. Kuma jawab Kangjeng Rasul, idan ya Rabbi la ardo wa wahidun min ummatihi finnar. Walaupun kau tawari aku pangkat jabatan, gunung Uhud sekalipun kau jadikan emas berlian, kau berikan kepadaku, ya Allah, tidak akan membuat aku bahagia kalau ada satu saja umatku yang masuk neraka. Subhanallah. Rasul hebat apa tidak? Kangjeng Rasul hebat apa tidak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam korbankan pangkat dan jabatannya demi kesejahteraan kita sebagai umat dan rakyatnya. Rasul adalah seorang pejabat yang paling adil bijaksana, hingga Rasul korbankan pangkat dan jabatan. Saya takut dan saya khawatir kalau para pejabat kita justru mereka korbankan rakyat demi kepentingan pangkat dan jabatannya. Takbir. Sallu ala nabi. Loba akas mustawi mulhak Kangjeng Rasulullah. Aina loba caleg ya. Ya bayah. Loba caleg bu. Ya. Berlomba-lomba berbondong-bondong hayang jadi pejabat. Kalau saya boleh berkata jujur, lobana caleg kurang mah pos pocong. Iya bayah. Lamun memeh nya menang jabatan hayang dipilih, datang ke pesantren-pesantren, ke kiai-kiai, ke masyarakat datang, fotona dipangpang, aya ditangkal warung hiji jeung kuntilanak. Iya bayah. Geus menang fotona eueuh jelemana eueuh pocong. Ya bayah. Iya bayah. Mangkana aya nama kiai kudu pinter politik, kiai harus paham politik. Pokoknya lamun aya caleg-caleg mena duit cepet, caleg nomor kedua mena duit cepet, caleg anu katilu nomor 3 meresmen pake, mere BHS caleg nomor 4 pake. Cak pamajikana, Kang, ieu duit di caleg dicopot kabeh, mana ruk dipilih, lah milih mah kumaha aing. Teu bisa. Lamun aya dicokot eta duitna, dicokot semena, dicokot BHS-na jeung BAS-na, lamun teu dipilih berarti ini penipuan. Dengekeun ku sia. Nu geus ge aing ditaripu ku manehna. Ku aing dikeurikeun hanas masyarakat titah milik ka manehna. Geus meunang mah ayeuna mah teu datang-datang ka aing. Makana aing ayeuna mah daripada ditipu ti heula mending tipu ku aing ti heula. Kasih tepuk tangan untuk kiai yang paham politik. Tingali aliran sesat di mana-mana, pada hakikatnya ini adalah mengundang musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jole ayeuna merebak aya Islam Nusantara. Iya bayah. Kalau saya tanya Ustadz, Islam Nusantara kalau ada di Indonesia diresmikan, Ustadz setuju apa tidak? Tidak. Saya pribadi jujur, wallah, saya setuju. Ulah kagandeng sama. Ya, santri lamun nyebut pan berarti santri teu nyaho kana erat jeung malulat ya. Iya kan awas. Ida wujida hukmu wujida idat wa ida wujida idat wujida hukmu ana akama syariat tatadur maidati wujudan wadaman ya taliku hukmu bitilaf fil amkinah ya taliku hukmu bitilaf bil adminah al hukmu ida dahalat tahtadul ikpatal iktido pamunkalan alaih. Ulah mah kita lagi sia mata Allah. Engke deui nek nakir jeung tarik bangke malam Senin di picungnya di pasar Kemis kayak teruskeun aya napan loba penceramahna.
Lanjut. Siapa dia pun ini yang titah nakir titah nakrir. Siapa mengke bengek ini. Panina johar makun hotibun nasab istilahihim. Lamun kalangan santri berarti aing khusus kudu ngaji. Ya baik ya. Lamun santri doang nu hadirna kali-kali aing bala kasadut teu mesek nyeta. Naon teu mesek alat, teu mesek kailani, teu mesek samsia berarti aing disebutna na kailani saat ngaranna. Penceramah teu bisaeun. Penceramah belat. Lanjut. Wallah saya setuju asal Islam Nusantaranya itu idopat sifat alal mausuf. Kasih tepuk tangan santri. Asal idopat sifat alal mausuf toh Islam Nusantara jadikan idopat ilal mausuf berarti saya jadi sebarang tahun ya mas santren. Dengekeun Islam Nusantara jadikeun idopat sifat al mausuf nusantarakeun Islam. Ya jelas. Islam Nusantara. Islam dek nusantarakeun. Woi, Islam itu adalah agama samawi, agama hakikat. Islam to Islam. Awa Islam Arab, awa Islam Sunda, awa Islam kejawen, awa Islam kesucian, awa Islam kepercayaan. Teu aya apalagi Islam Nusantara. Justru yang paling bagus bukan menusantarakan Islam. Yang paling bagus adalah mengislamkan Nusantara, lain nganusantarakeun Islam. Bila mana kala aya Islam Nusantara ngaislamkeun Nusantara, wallah saya tidak setuju. Dulu jadi ngai haram jadah doh. Gara-gara lahir Islam Nusantara, kalimat tauhid diduruk teu doraka. Betul apa betul? Betul. Ya. Barang ditanya aya kiai. Nah, eta mah kan kalimat tauhid cuma tulisan doang, kan sarua benderana itu makhluk. Tolol. Itu kalimat thayyibah to min jumlatil Quran toh. Benar. Min jumlatil Quran. Lafaz Allah, kalimat Allah, la ilaha illallah ayat di Al-Qur'an. Syahidallah semangat. Ini semangat atuh, kok mungkin lamun Habibnya mancing semangat lebih barokah. Mancing apa? Alhamdulillah ibu. Ngeunaheun suarana bu. Habib alhamdulillah suara teh ngeunaheun ti leutik. Ih mantan kori mang santri bener. Cak guru baheula jadi santri mah kudu ulah eleh dengkla. Titah kori hayo. Ayeuna titah masrahkeun nyeta besan. Hayo. Titah ngariung. Hayo. Titah nyolatkeun. Ayo, makanya pula iya keluaran ti kori pernah belajar kori 1 tahun 8 bulan asana inget kene percaya tuh kori perlu bukti tuh ya dina kitab Johar Makun tadi kukulang disebejakeun khotibun nasab istilahi matus kalam paseh balik artina kiai itu lamun ngomong kudu aya buktina sebab lamun kiai ngomong gak bukti berarti pada hakikatnya mengajarkan masyarakat berakhlak yang tidak baik. Kula inget ke kori baheula, ke narik aing inget bala kieu mun saleh. Bagandeng. Bagandeng dengekeun. Tapi lamun jorege kajennya. Pernah aing geus teu lila teu ngapalkeun geus belasan tahun aing. Geus bagandeng kieu. Man qasiyallah mana bil ghaibi wajah bi qalbin lain legek jadi supaya jujur aing bisa kori berarti bisa kori. Alhamdulillah ibu tadus bini mah abdi mah bu suara pendek bisa suara panjang bisa lain suara doang nu panjang eta lagi abdi mah panjang soran maksudna ibu-ibu besi Victor suarana nu panjang hayang ngedenge suara panjang hayang lagandeng aing mah hitung-hitung ngahibur kan wajib mangsa habib lah
Aing tanya ganjel. Ulah gandeng deng surah panjang. Angkara capek amplop nama gedean kiai nu panering ke lanjut aing ganjal doang kan apa iya ya tingali bu ulah gandeng syahidallah annahu la lapan Allah teu aya ismul jalalah teu aya ismul karim teu berarti lapan la ilaha illallah itu adalah hakikatnya min jumlatil Quran ba'id wa bayyin wa tadi fil amkina lamun aya jalma anu ngaduruk kana lapan Allah lapan la ilaha illallah berarti ieu seolah-olah mereka menghinakan Al-Qur'an. Kasih tepuk tangan karunya di tukang baturna. Jolwe Ustad Kiai pan Al-Quran teh makhluk jadi kajen teuing diduruk moal doraka ndek disoekeun ta Al-Quran atuh moal doraka pan Al-Quran mah makhluk hehe aya kiai nyebut Al-Quran makhluk nya sarua jeung koran kiai walaupun disoek-soek itu moal doraka Al-Quran itu sarua jeung koran sama makhluk moal doraka lamun disesuek diduruk-duruk. Woi, saya tanya jawab. Lamun aya kiai anu ngaibaratkeun Quran, ngaibaratkeun Al-Qur'an jeung Quran, eta kiai bener apa henteu? Bener apa henteu? Al-Qur'an makhluk apa bukan? Al-Qur'an makhluk apa bukan? Dengekeun tolol. Aing mah lain ka ibu-ibu, lain ka jamaah ibu tolol. Nunjuk naik ka kiai anu nyebutkan bahwa Al-Quran itu makhluk disoek oge moal kudoraka dengekeun tolol bahasa sadeng tah bahasa sadeng temen hanya bahasa sadeng tah tolol deek we lewat deh kah jadina eta bahasa aing tah bahasa sadeng nek aing mah jadina eta bahasa sadeng yo orang lah perjelas bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Dengarkan dalil nak make dalil nak dah kayak dalil mantek malah aing lieur nya jeung ibu-ibu ngaji ini dalil nakli we heula ya Al-Quran itu lain makhluk sok urang buka Ar-Rahman Allaman Quran khalaqal tingali alamal Quran jelas deh santri jelasnya alamal Quran lain holakol Quran kudu ngarti orang dia besingan aya orang dia anu tengah hargaan karena Al-Quran tengah hargaan kalang kalimah thayyibah dengekeun alamal Quran lain holakol Quran lamun ayatna holakol Quran berarti jelas Al-Quran itu makhluk rek disoek tah rek diduruk tah tidak masalah mafi muskilah no problem pan ieu mah alamal Quran sok urang ngartikeun alamal Quran cek Allah kami mere ngarti ka jalma Islam nu kataklif hukum sareng nyicingan dina makom palul mukallaf bima yukhaliful hawa tadiman lirobi mere ngarti kana Al-Quran mere ngarti mere paham berarti mere akal buka tarif akal nurun natipun robbaniyun yuddoku bi al-ulumud daruriyatu wa nadariyah istiqlal ukul bitrokin masoli wal mafasid duna taklik binusus intinya bahwa Al-Quran itu makhluk sajalma anu ngaduruk la ilaha illallah berarti pada hakikatnya jelema
jalma geus ngahina kana Al-Qur'an, lamun jalma geus ngahina kana Al-Qur'an berarti ngahina ka Allah. Lamun jalma geus ngahina ka Allah, falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap kulit beteung dipake amparan neraka Allah. Takbir. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Mangkana kudu ngaji. Mangkana anakna pasantren. Kita iya. Cuma sekolah. Mending mas santren, biar ranteng karena rasa. Ya Pak ya. Tenaga kerak. Ibu ningali ayeuna sekolah SD kelas 6. Punten. Ieu basa ibu guru, bapak guru. Ieu mah lain ngulah-ngulah sekolah, lain ngagorengkeun sekolah. Ini bikin studi banding. Silahkan toh anak ibu rek disakolahkeun sampai ke perguruan tinggi tah. Nek sampai menang sarjana tah, nek sampai menang titel SAG tah, sarjana alam gaib. Maksudna tukang hipah keliling. Sarjana alam gaib tah. Nah, tapi budak ulah dijauhkeun ti pesantren, titipkeun tah di pesantren dia ajengan urang. Kakuping. Sok lamun ayeuna disakolahkeun budak genep tahun di sekolah SMP 3 tahun berarti genep tambah 3 9 ditambah deui ayeuna SMA 3 tahun 12 ditambah kuliah 3 tahun menang sarjana titel sarjana. Zaman kiwari loba sarjana anu nganggur tingali di Sadeng Pasar di lembur pula tanyakeun ka Santi hareupeun ieu mah titelna sarjana tukang nyetak kendekan bangunan kudu make duit kene bae sing ngabeakeun duit kolotol. Coba lamun ayeuna ibu anak dipasantrenkeun, oke, kita pakai aturan Allah, kita pakai sistem Allah. Tingali budak genep tahun titah nalal Al-Qur'an sabulat-bulatna budak genep tahun pasti katalar. Di Kampung Paku di Sadeng Pasar ngaliwat jalan setik aya Kampung Paku ada tahfidz Quran. Pang belet-beletna eta budak 4 tahun Bapak katalar Quran. Saya tanya nu katalar Quran mulia apa henteu? Mulia apa tidak? Wah tina kamus jeung sajarahna nu katalar Al-Qur'an jadi gembel. Betul apa betul? Mulia toh. Urang nyeun bade iltibas aya santri ya. Nyeun kias mustawi tinggali bade iltibas. Hiji huruf nu dibaca eta Al-Qur'an, hiji huruf nu ditalar dengan takzim eta Al-Qur'an, mangka 2 malaikat anu bakal sujud di hadapan Allah ngadoakeun eta budak supaya berkah budak jeung kolotna. Hebat apa henteu? Geus kitu 3 tahun budak pasantrenkeun titah nalal hadis. Katalar hadis ahadi, hadis turuki, hadis mursal. Katalar hebat luar biasa. Budak jadi ahli dakwah, ahli ceramah. Sajam genep juta. Ulah cengar-cengir saja, bener. Mulia apa henteu? Bener dina kitab Alfiah Paijun ulurosat panggulia mulena jelema nyata jelema nu boga ilmu. Subhanallah. Mangkana ayo anak kasupkeun ka pesantren. Insyaallah berkah. Bu, aya anakna di dia aya. Aya anakna aya. Heueuh. Kabur. Aduh aing tengikeun. Bu, kajen teuing anakna rek disakolahkeun tah tapi kami manitip supaya ieu lembur berkah Indonesia ieu berkah anak ulah dijauhkeun ti pasantren. Anak ayeuna anak urang arek meraih sukses dunia sok mangga rek kursus bahasa Inggris tah rek kursus bahasa Mandarin tah arek kursus bahasa Jerman tah tapi ingat bahasa Al-Qur'an kudu malakatun rosyatun fil qalbi ulah sampai leungit nyata tina dada anak-anak urang. Dengikeun ceng kula sakola SD doang kelas genep langsung masantren ku abadi pasantrenkeun ka Balai Rombeng nya. Tapi aing kajen teuing henteu kuliah bahasa Inggris bisa aing bahasa Inggris saeutik-saeutik. Woi kuncen lagi leungit. Perlu coba. Sok, besi terpercaya coba lamun mama bahasa Inggris sama mother.
lamun bapak pader, lamun nini nider, lamun kakek kader, keluarga besar kalender. Kecil. Modora kaya ini salah bahasa Inggris. Model imah tuh aya pantuan, pantu bahasa Inggris naon? Door. Sama lawang mah bahasa Jerman tolong. Bahasa Inggris door. Lawang bahasa Inggris na door. Lamun buka pintu open the door. Pintu dikunci jaga door the door. Bisa ya. Tingali lamun selamat pagi. Good morning. Good morning. Good morning, selamat pagi. Ya Pak ya. Lamun ayeuna good afternoon. Good evening. Selamat malam. Lamun goodbye. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Lamun mandi ya good jubat. Kecil. Bisa ini. Tapi paling gampang itu bahasa Arab dong. Asal kata kosa identik diawali dengan al identik dengan bahasa Arab. Contoh, masjid al-masjid, madrasah al-madrasah, buah-buahan al-pukat. Nu ngabunuh al-gojo, nu dibunuh almarhum, cebok ala antaina. Gampang. Dek cuma cengir kumaha aing ulah diomong. Aing mah ganjel ieu. Salah mangpangkeun foto. Kunaon si mah ganjel nu dipangpangkeun ih. Aing herat ieu. Jadi pas langsung pangkasepna gitu. Lanjut. Mangga nawasing kade ulah gara randeng dengekeun kupingkeun supaya urang berkah anak diasukeun ka pasantren al umum madrasatul ula manage kudu getap kana ibadah. Ulang ngandelkeun anak di pasantren mana ibadah tara. Kumaha lembur arek berkah bagaimana Indonesia arek berkah anak. Ibu-ibu zaman kiwari ibadahna nungguan iklan. Ulah cuma cengir semina. Bener kan? Cok salakina. Mah, kira sholat kedenges iklan we. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ay. Ya Allah, mangkana wasing kade dengekeun. Kalau saya boleh berkata jujur, lo gandeng, nu mantap Indonesia itu loba musibah. Lamun cek bahasa santrina sebab pengisi Indonesia geus tengah alakoh maljunya. Dina bahasa pikirna ku sebab ieu pengisi Indonesia na pengisi lemburna henteu kakenaan nyeta ku basa litah kikil wuku. Lolobana di zaman kiwari tingali ulah gandeng layun karumuh talapu fi wa innama yung karumuj ma'aleh. Kumaha lembur sia arek berkahna ari urusan puruiyah diparasiakeun ku kiai. Ai tangkurak masyarakat loba anu judi maksiat jeung loba nyeta anu leuneuh ti heula diantepkeun wae ku kiai. Asakit anil haq saetung ahros wayahna daek teu daek kiai anu ngarebutkeun nyeta urusan huapeun, ngarebutkeun urusan riungeun masyarakat tiba cicing dina maksiat diantep, mangka dia nu bakal didakwa jaga di poe kiamat ku Allah. Kadenge mangkana aing mah mantak gogorokan kieu teh nyaah ka para kiai ka para ulama supaya ulah didakwa jaga ku masyarakat di poe kiamat. Lain kula pang kiaina. Pedah-pedah siap pang kiaina pang pinterna ai naudzubillahi min dalik. Hitung-hitung lajim paedah lamun cek basa santri aing gogorokan kieu teh supaya para kiai jeung ajengan salamet. Lain kula nyeta pang kiaina. Ulah pang kiaina saya mah woi kiai surga cek sasia kiai dijamin asup ka surga. Qad yajilu fil maqdul malam yajid fil padil. Buka dina kitabna leutik kitab Kifatul Adfiyah. Rajulun yutabi godan yulqa finari tahujum min wa maun jala. Ittifaq ulama ali suluk, ittifaq ulama ali marifat. Rajulun di dinya nyeta kiai. Hati nangke jaga di poe
qabdoh anu katilu. Loba kiai anu disiksa ku Allah di neraka leuwih hina siksaan anak engke jaga tinimang masyarakatna. Buat nepikeun taruju min huwa maujala eta kiai sing burujul pejitna diputer ku malaikat di tengah-tengah neraka dengek eta kiai nyamperkeun masyarakat punten ieu teh lain kiai teh alin, ieu teh lain abah abuya teh alin, sumuhun kula teh kiai keur waktu di alam dunia pang ajengana pang sepuhna pang abuyana encan ngaguling congcot lamun encan datang kula, encan rajit bakakak lamun encan datang kula. Masyarakat nangtung kabeh cum tangan bulak balik ka kula baheula. Tapi kunaon ieu? Siksaan mani poharahinana kieu. Ma bil ilmi makun tabil ilmi mukarram amila. Kula keur waktu di alam dunia teu bisa ngamalkeun ilmu. Kabura maktan indallahi antakulu ma la tafalun. Kula ngajak ka masyarakat titah sedekah jang masjid. Kula mah 1000 ge can mere ka eta masjid. Kula nitah ka masyarakat baca Al-Qur'an supaya di jero kubur engke jaga daya kabeh nyeta aya nurun wa najatun lahu dicaangkeun jeung dibagiakeun. Kula mah sataun ge can hatam-hatam Al-Qur'an. Kula nitah tahajud ka masyarakat patahajat bihi nafilat talak asal ayam asa karubu ka maqamah mahmudah. Kula nitah ka masyarakat tahajud supaya diangkat derajat ku Allah ke jaga dunia ke jaga oge di akhirat. Tapi kula ulah-ulah tahajud salat subuh ge kaberangan. Berarti lamun nguji ngaji ittifaq ulama di suluk kiai anu model kitu bakal nyicingan dina neraka Gusti Allah. Lain pang kiaina kula ge karakter jelema doang kiai. Lamun kula dipanggil ceramah nyata ka Cianjur disebut lagi ajengan belum tentu kura ajengan cek Allah. Disebut lagi nyata kiai buya belum tentu disebut buya ku Allah. Maka orang ngadoa kami yakin para ulama para ajengan nu aya di dieu yakin ieu teh ulama-ulama yang punya suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al ulama amin. Ka ulama Bani Israil nasrun minallah wa fatun qarib basil mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ulama ka ulama Bani Israil nasrun minallah wa fatun qarib basil mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka kula nitip sing dedeh ka kiaina. Kiai mudah-mudahan apalagi sekarang zamannya zaman politik wayana kiai nyata ulah sampai kiai ilu-ilu ngurusan negara kuat nepikeun kaninggalkeun majlis talim jeung masyarakat. Kakupingnya kakuping. Mudah-mudahan masyarakat na oge sing narurut ka kiai. Cek kiai salat. Kadang-kadang ayeuna mah masyarakat anu can menang topek hidayah sabar. Teu di lembur teu di mana-mana ayeuna mah majlis talim rehe musholah rehe masjid rehe. Kadang-kadang tingali ibu maghrib 2 jajan ya Pak ya, terus isya sajajan, subuh 2an ngajajan. Hai nu adan eta anu qomat anu imam anu ngadoa nu ngaminan eta pula sia ka mana eta wae. Mudah-mudahan urang menang topik hidayah ya Allah. Terakhir tutup insyaallah beresnya 5 menit karunya habaib juga udah pada datang, para penceramah pun sudah datang dengekeun. Terakhir wahai para pejabat anu aya di Indonesia kula nitip sing nyaah jeung sing dedeh nyata ka para ulama, sing nyaah ka para jengan, nyaah ka para kiai, ka para santri. Karena dengekeun Indonesia itu dijaga tina musibah-musibah anu dararatang ka tiap lembur. Karena alhamdulillah dia tak lembur nyata loba para santri. Maka namun bisa mah nu menang beasiswa teh santri bener teh. Iya Pak ya. Sebab anu geus di lembur anu dibutuhkeun ku masyarakat mah santri, bener apa bener? Lain kaluaran sakola, santri nu dibutuhkeun. Geus loba jasana santri mah ngaberkahkeun Indonesia, ngamerdekakeun Indonesia. Betul apa betul? Hingga Indonesia merdeka ini adalah darah tetesan darah dan air mata santri-santri. Betul? Betul apa betul? Mangkana dengekeun sing karunya sing nyaah. Bila mana kala para pejabat dia geus teu nyaah ka santri,
pejabat yang geus teu nyaah ka ulama, pejabat geus teu ngahargaan ka ulama, geus teu ngahargaan ka duriah Rasulullah, pejabat geus dolim ka santri, mangka dengeli pantadi usaha wallah Allah bakal nurunkeun musibah anu leuwih gede. Ieu kiai ngajina galak amat Kangjeng Rasul ge tara galak, ceuk sahaja Kangjeng Rasul teh galak. Buka dina kitab Sirah Nabawiyah, Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah nyata ceramah buat nepikeun ka panon Kangjeng Rasul melotot hingga nepikeun ka pamenteuk Kangjeng Rasul nyata beureum. Kangjeng Rasul ngacungkeun nyata curugna jadi isara karena Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa benci terhadap nyata jalma-jalma anu durjana menghina Islam. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngambek bu hina di Islam, Islam dihina. Lamun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina dirina pabima rahmatin minallahi lintalahum, Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu ngambek. Kangjeng Rasul dihina keluarganya, Rasul tidak marah. Tapi kalau sudah agama yang dihina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam acungkan nyata pedang untuk jihad fisabilillah. Mangkana dengekeun, saya penerus perjuangan Rasulullah. Saya cinta santri, di mana aing masantren, di mana aing ceramah, diangkatkeun ku kula pasantren jeung santri-santri salafi. Dengekeun, lamun kula dihina aing teu nyeri hate. Lamun keluarga aing dihina moal nyeri hate. Tapi lamun santri geus dizolim, lamun pasantren geus dizolim, kiai salafi geus dizolim, mangka nyawa taruhana digadekeun ku aing ka Allah. Yang penting santri jeung pasantren selalu berkiprah di dunia sampai kiamat. Takbir, takbir. Sebab kula boga uyut kula himahna kana santri, uyut kula boga jasa ngamerdekakeun Indonesia. Dengekeun kupingkeun, ejek aki ceng maneh boga uyut maneh boga jasa ngamerdekakeun Indonesia. Uyut maneh keur zaman Belanda, keur zaman penjajah, uyut maneh tukang mandian prajurit Indonesia nurek perang jeung Belanda. Ratusan prajurit Indonesia bu lamun rek perang sok jarah heula ka majlis uyut. Ku uyut sok titah mandi di kobak anu geus meunang ngawiri di hijib hopi jeung hijib ihpak. Eta prajurit anu geus mandi di majlis anu geus meunang ngawiri di hijib ihpak jeung hijib hopi ku uyut nyata berangkat bertempur melawan Belanda. Ternyata ku Belanda teu kajeleueun jug-ujug aya di tukangan Belanda. Di pencitan Belanda hiji-hiji nepikeun ka Belanda bea kabeh Indonesia jadi merdeka. Uyut kula boga jasa, tapi kula sedih lamun ngadenge. Kula sok neteskeun cai panon sebab ejek aki ceng uyut maneh mautna menyedihkan. Matos ngimaman salat subuh di mushola, uyut maneh dibereded ku tangkurak gerombolan, nepikeun ka berlumuran darah dina luhureun sajadah, maot sapiser harita keneh. Mangkana dengekeun, saya sebagai penerusnya, saya akan teruskan perjuangannya tak uyut-uyut pula. Saya akan jadikan Indonesia berkah ke depan, Islam berkiprah. Saya akan jadikan pesantren berkiprah di Indonesia. Apapun tantangannya, aing teu sieun. Yang penting Indonesia berkah ke depan. Takbir. Sakitu bae malam Senin ke urang teruskeun di kampung nyeta guru urang sadayana nyeta abah mama abu yauci malam Seninnya. Mudah-mudahan sehat walafiat sebab karunya habaib oge entos dongkap sakitu nu kapihatur ila sturin firdausialan wala aqwa naril jaimi pamli tobatan wang fil junubi firundambi junubi misluha dadiri mali pamli tobatan yadal jarali junubi misluha dadiri mali pamli tobatan ya
Allahumma ighfir li hayyina wa maitina wa ghaibina wa syahidina wa dakina wa sana. Ya Allah, Allahumma barik lana fi adaina wa fi mahadina khususan mahad hada ya Allah, wa wasina bil ilmi wa rizqi ya Allah, wa wasina bil ilmi wa rizqi ya Allah, wa wasina bil ilmi wa rizqi ya Allah. Allahumma menjadi kita pemujasya wa hajmal jabihim wa sun alaihim. Allahumma ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah bil maghfirah, irhamna ya Allah bil barakah, irhamna ya Allah bil karamah, irhamna ya Allah bil maunah, irhamna ya Allah bi ilmin nafi'ah. Allahumma jal auladana wa hna wa tamidana min ahli ibadikas salihin, wajal auladana wa hna wa tamidana min ahli imanul muttaqin, wajal auladana wa hna wa tamidana min ahli taatika muhibbin, wa la taj'al auladana wa hna wa tamidana min ahli jahilin wa min ahli ghafilin wa min ahli mukhtalifin wa min ahli masyiatil fi kulli yawmin wahinin, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sakitu kapi hatur, mudah-mudahan ngajadikeun majid mursal kahiji mimbabi itlaqis sabab wa iradatil musabbab, nomor kedua mimbabi itlaqid dal wa iradatil madlul, nomor katilu mimbabi itlaqis saila mahali. Yang mudah-mudahan ngajadikeun nya tali tahqiq luku apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi manfaat pikeun urang sadayana. Hadanallah wa yakum azmain billahi taufiq wal hidayah wassalama mal afiyah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.